Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun masta abdi di Kumualana abdi di kelas 10 IPS 5. Di waktu di Tegalan Afrika aya hiji gajah keur ngadiglewe lempang ngagayot di Tegalan. Padahal di Tegalan nurek di luatan gajah teh aya silem loba mang juta-juta keur digawe nyeun sayang. Kapan di Tegalan Afrika mah silem teh nyeun sayangna meureum suhul. Tampolan gedena sayang silem teh aya nu sagede sagundukan pasir leutik. Di jero eta sayang silem nu loba jutaan teh ngagendog baranahan jeung lain siga silem di urang. Silem Afrika mah bentukna siga silem tataman. Mun di urang galak sabab mun geus nganganu mangsana bakal amburadul. Ari pangkana alat komunikasi silem teh nyaeta antena opat siga tanduk. Lamun hiji silem Afrika manggih kadaharan, antenana karangulang mere kode jeung sorana. Kusabab kitu hiji silem meunang kahakanan dina waktu sababaraha menit jutaan silem bisa nembrong hiji sato gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.